Pada kamar anak. Biasa ya. Mengalian Kamana tak? kamar anak ya. Beda naon? Jajan. Oh, Assalamualaikum. Ada perempuan di sini. Nanti mana? biasa atas amang. Oh, atas amang. Tong amang wae tuh kayak kepanasan wae ke hidung. Ada dari kampung. Aku kini. Udah ka maki tuh enak. Ini es skincare ieu. Bener. Skincare hawa. Udah ka mana enak? Ini teh. Ka atuh abi amangnya ka bumi. Enak. We anu kamu. Hendak permen opat. Hiji jeung abi, hiji jeung bapak. Abok. Bisa ukur ya. Betul. Bade we na. Oh, nyantos itu abi ka ditulanya. Ka abi bade nanti bade ka bumi nya. Hendak jauh opat. Abok apa sih? Bung bapak di sana. Ya. Kagok bisa kayak Kak Imas teh. Mau cau Boleh canggung pula tuh kagok. Atuh kayak bolu sapotong. bisa. Oh, siap kayak pangsakeun. Oh, pasti kan kata teh kadahara nu dipikar sepu urang. Nah, jadi kudu aya tah kitu pokona mah kudu aya lamun teu mawa mah geus lah tong ka ieu. Weh, tenang. Tuh, tangkalan sekaligus itu ge urang mah diberekeun. Ini sih kan. Ya Allah itu Pak RT. Weh, Pak RT ka mana? Festival PRT. kapan PT? Tugas. PT. Kayak aya ngomong serius abinya. Apa nama kewe ka bumi? Kayak abi ka buminya. Ulah di jalannya. Kayu mah bae. Serius pokoknya mah. Iya buru-buru Pak RT ngalah Siap. Ya Allah. Nyantos tuh nya. Abek ngulang lah. Hah? Di dadah. Dah. Agak, itu anaknya. Iya. Itu anaknya itu. Ya mamahna. Itu bapakna itu. Daniel. Ya. Keur naon? Biasa ada we ngakahirupan ge sapopoe mati ya. Naon deui urang? Oh, bamundingna euy. Alhamdulillah tunu boleh boga wing teh nu hideung boga. Nu bule teh sana jual di sana bule. Eta teh mun teh salama daerah Afrika. Afrika. Oh. Ngan ieu urang nu hanjakalna teh ieu jiga blulur urang ye nu hideung. Nu mana? Ieu. Heeh. Biasa nama nu hideung ieu teh kumaha? Lain tibang gaib ieu lain. Sanes. Sanes poe ieu. Turunanana soal tuh anakna ge tinggal itu meni bulos terus kitu. Jiga anu naros kapalih dieu. Sia Daniel kasar. Aduh eta yang disundut. Awal hayu injing bapak hayu. Urang wih yuk. Iya jah teh kieu de keun Di Pasir Jajan can, di Pasir Jajan can. Ceng ulah. Jadi eta lambut. Terus nu kuas nu kieu mah meureunana sarada saleuheung. Eta ieu. Nya, Aing aing teh lah teh nya. Ajeng urang ieu kagok ieu Dia urang tawarkeun munding heueuh. Nyu ka sawe lah tawarkeun mah. Heeh, nya Daniel nya. Awal ulah awal. Da kade bujur. Oh. Budakna dibawa ka leuweung nya aku Daniel. Keun bae lah. Dek.
Jadi rek mana terjadi deh. Caina kilo deh. Bari urusan batu nih teh. Kayak ketang manuk tah dua. Aturan dia. Ngomong-ngomong soal perjodohan irahnya. Bejana kasahanya. Kan orang teh kudu santeuna kudu boga pasangan atuh. Kami masak teh kudu kuing we ayo. Beri obat tuh sih. Sugan we. Si ijah mat tuh. Ini aja nu. Paling pengen mau ini tadi. Ada. Gurih euy. Jabrik. Bija. Aduh, cager. Alhamdulillah. Sabeki. Iya wae, ya tulang belulang. Biasa beki nyerotannya tuh. Sia manganggur teh kurus. Heran aing mah. Heueuh puguh hakanan ieu sapoe nu kieu pokoknya. Cika tieu aing seguan cai lah. Cai, Yang eut. aya ti balong kana cai. Tangkap lah. Peureut ka dieu orang. Oh, iya. Tuh. Paen lah dua teh. Iya non, aing teh ka sawah, tempat cai poho. Oh. Ini. Haus. Jadi Bija tuh itu kenaon? kecicing Mending ngilu ka sawah jeung aing bantuan yuk. Jadi embe. Jadi Sawah aing can digaru. Wih nyen ngagaruna gitu. Garuan ku sia. Aduh, digaji ku aing sapoe 20.000. Arek Cicing ya kan mikiran perjodohan gitu. jodohan naon ari sia? Pan kanak si eta si sarki. Naon sia bogo ka? Ngejak kawin aing. Bogo ka saha kasih ewe ka saha? Si Suti. Bogo ka si Surti. Terus eta mana geus pernah ngobrol atau papanggih teh jeung si Surti eta ngobrol? Papanggi jeung ngobrol masih enggeus. Terus kumaha responna si Surtina? Ya be aja. Be aja teh? Tepat dulu we. Oh, tepat dulu. Kalau orang geus ngomong, Tapi lamun sia erek serius kasih Surti. Cek aing heuh. ya. Kumaha lamun sia laporan heula ka RT ieu. Bebeja sia teh minta izin heula ka RT. Muncul aing gitu eta ge cek aturan masyarakat anu bener gitu. Bener oke nya. Masalah diizinan jeung henteu nama ku bapana da cek aing sih masih ragunya diizinan jeung henteu masalahna sia kan masih nganggur ket. Bari sisa tulang kan jamal kos kitu. Bisa pesatan nu eta teh eling teh nih. Jadi ku aing geus sebenarnya kasih sarkil kurang resep. Jadi kan lamun sia jadi kasih Surti kawin kieu carana sia ngajedong di imah HS molor gitu Tapi sarkil nu sina gawena. Gitu. Berarti euy mah. Sia mah tinggal bobo mandi bahar. Lamun ditah gawe maneh naon? Ini ngabohong we. Bobo. Gitu nya. Tapi Mau dicalapung euy mah. Nah, talapung balik sih. Si sarkil mah geus kolot ieu atuh teh. Hah? Gitu nya. Yang ke apa ayeuna ku aing diantar ka imah RT. Yuk, aya rek mah. Urang laporan da ka RT. Urang heula we, ke bijah mah nyusul. Udah aing mah ka sawah heula gitu maksud aing ge sia ka imah RT. Heeh. Ka aing nyusul ka ditu aing di sawah heula tuh rek ngagajiran nu garawe karunya. Oh, iya tuh, yuk. Rek mah. Wah, boga pagawe gitu. Siap. Si Jahra, si Sipa, si Sapa, si Aul ku aing teu bisa rawah. Keur ngaroret. Seberapa tahun tuh? 8 tahun. Rajin udah kata mah. Yang geus atuh aing rek heula nya ka sia ka imah RT heula. Heeh. Bebeja cek aing banyak. Ka aing nyusul ka imah RT. Nah, siap kebijakan. Pijakeun ka RT sadiakeun kopi jeung ieu lah sasajen gitu jeung aing nya. Insyaallah. Jeung nyambut kedatangan aing heuh. Da soalnya rek hujan. Oh, sih hujan. Maka aing buru-buru karunya bari ngabijan barudak nya.
Orang mah. Iya, iya. Oke, Yuk. sukses ya, bro. Siap. Dadah. Aduh. Jadi uang duit gitu. Atau apa jual gitunya manuk euy. Oh. Enak apa eta? Eta non sendal. Pahili kehead. Atuh padahal mah bae we. Astagoding. Pada kerja sabulan atuh. Terus dihilikeun deui. Ini mandi we lah. Aduh. Bapak bunga bawaan kayak gigi baiknya. Orang kekarepnya ada kemarin mah roda nati lu kok ini berubah jadi roda 2 sih. Halus si eta usahana. Duh, ini kudu gugur we gini mah. PT Terus. PT gawat tuh PT. Kalem atuh kalem. Ya PT. Santai, Bro. Urang kudu asup banyak. Urang soalnya ke beja ya ke PT ya. Iya naon? Karena soalnya orang kawin. Si jadi tak kadi euy cenah. Ayo, kecerok. Sok, yuk. Aya naon sia? Raman aya kieu burit-burit beri hujan kieu ka dieu. Ya, tanya. No. Kudu puleug kieu ditanya teh. Di dieu. Oh. Ih. Biasa ya ke PW orang teh. Jadi duduknya sengenahan gitu. Karena ieu mah diomongan di masa depan. Mah kudu ngenahan pokoknya. Jadi benerna aya naon? Jadi nu bener tanya, tadi teh ek ngalamar. Kak? Kana ngasih sarkil. Alhamdulillah. Teu ngimpi aing teh ieu teh. Atuh asli kieu tuh hujanan urang ka dieu. Heeh, syukur. Terus si Inja ada curang ka dieu. Heeh. Hayang eta mah ka Pak Ete geus. Tapi enggak ada jadi balaga kieu siapa dia di mah RT sih menjadi diuk di dinya. Yuk, sana. Dinya. Tah, gitu. Dia. Siangnya jang. Heeh. Jadi urang teh Jadi kumaha? Nikah teh iraha Pak Ete nu setujuna. Jadi geus resmi ujang teh ka putrana Akil. Nya, geus resmi gitu geus. Kawakil nantos. Tinggal lanjut we gitu, lanjut nikah. Tapi sia kudu dibersihan heula ieu buuk. Aduh, ampun. Emang apa tuh? Putuna. Nya gerasaan. Tah, gegel geura. Ya. Kiraha daftarna teh. Lamun tiasa mah ayeuna bae. Abi ieu geus hujanan ka dieu. Cing sopan, manya abi-abi. Maksudna Abi gitu. Aing. Abi. Waalaikumsalam. No. Iraha kata jadina. Bukan buat ini. Cilpang. Kasus sia, buuk sia goblok. Gitu. Ih. Jadi kayak curik pates ya. Ambulan ta buuk sia para mandi. Iya. Halus sebenarnya. Ya. Mun kitu urang berarti dia mahanya. Jadi kieu ya tehnya. Jadi mun urang kajadian eta payu. Mun Baunya denge Hangit. aja. iya buuk Jatuh sia. kemudahan. Ya, he.
boga anak buah teh denge keur curhat aing. Heeh. Gitu. Kumaha? Iya bau Jadi pisan kieu. bubukna ieu. Aduh, Mun dengan sakira-kira kawin ampun. Sakira-kira anakku aing. Tadi kan kieu. Teh. Aing kan tadi panggil, aing teh kenyangan. Heeh. Mun sakira-kira nak pake nasi surija. Heeh. Jual wae surija, wae. Jual wae susu. Ulah munding. Heeh. Gitu. Sia susurian wae. Ampun teh gimana ya? Dia sudah dikawinkeun. Bae teh mangumponya. Aduh, tonggong. Aduh. Geus cici. Aduh, ieu. Heula ku aing. Teh teh ini karunya kieu si Jabrinya ampun teh. Kok hana tonggong sih? Ih. Eta mah keleknya. Aduh. Hujan tambah gede tuh Jabri teh. Ya ngenahan we, ieu ampun teh. Ya. Ya Daniel. Kumaha? Jadi kieu, Heeh. mun saumpamana ya, nya. Sia nepi ka jadi, nah ya, mending aing ya. Antara si Ija, ku aing dijual duanana ge. Gitu. Heeh. Mun nepikeun ka jadi ku sia mana bisa kieu. Jeung sajeng muning dah. Atuh antara mana si Ija kedua mana bisa kieu. Oh, siap. Beda setan. Siap. Soalnya nanti aing geus lepas. Tuh. Berarti Wing selaku Nah, RT di dia berarti kayak menang komisi. Komisi menangnya. Benar. Mun kitu geus pasti, geus aing balik ka mah. Tapi yakin ya, saksi. Yakin. Yakin. Benar. Bisa yakin. Kayak di bawah kalau ketentuan si Ijahna. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balda tergodit ini balda hujan kieu bercuaca hujan kieu can balik aing nyebutkeun nama tadi teh merokok lain merokok nang ngaroke ieu aya kieu can datang hujan gitu hujan nya ari nyebutkeun cenah moal lalila tapi waya kieu cenah datang keneh anak-anak pasti malana waya kieu karek balik bari harujanan kieu gawe pasti malana kita semata aya geus mah wajang dahareun maneh tadulukan tuh geus berhasil jika beki maneh biasa besok digarubutan pan. Kita macam asa. Pan biasanya beki sok garubut nu kitu biasa. Kita aja. Di mana ini ya? Iya itu di Bang Ajun gitu. Iya di tas kene. Ini Pan biasanya beki. Suike mana suike? Sudah beneran. Ayana ieu eta we garubutan. Suike. Dia tas di mana tuh? Pasti lu. Tasnya. Biasa Ongkosnya tas di Merauke. Merauke. Cenah tas di Merauke. Merauke beneran. Apa tileuung tas naon? Pas masak karoket. Terus tas naon? Pas masak karoketnya. Tapi ke aya. Ngan aya nage kalakak gaang. Oh, eta hoy. Eta cau juk bawa heula ka jero. Cenah ki garubutan heula di jero jig. Pasak-pasaknya bisi mana halapan. Bawa heula ka jero. Pasak. Pasak jadi. Si enaknya. Kamu suike jeung eta campur enak. Suike mah. Engke ngalah sangka ditu. Sembarangan ya. Embung. Iya. Eta nu bener mana? Iya, tadinya dasar urang kita jadi si hoy kaditu kepanggil jeung si Jabri ja. Astagfirullahaladzim. Cenah kieu jadi inti nama si Jabri teh cenah nanti ngungkapkeun sa. Ngungkapkeun naon? Pokona mah cenah data di GE Pak RT ngalewat cenah. Lain eta si Jabrik ngungkapkeun naon ka maneh? Dasar. Ngungkapkeun naon? Cenah ada pokona mah cenah ke cenah ka imah cenah. Ayo gitu jadi kita naon ka imah.
Aya we rahasia. Bisa ka Pak RT ge aya ngalewat ngobrol cenah. RT engke ka imana si Surti heuh cenah. Oh ngajaran si RT. Heeh. Jadi inti nama meureun manehna teh hayang ka maneh. Oh. Saya ngungkapkeun meureun ka kolotna aing ngalamar meureun inti nama teh nya. Meureun. Eta kira-kira cek maneh kumaha Surti? Tapi dah cek abdi mah kitu nya. Cicing we kita naon ka imah sia telepon gawe. Ah bisa cina ulin-ulin cina tawa. Pokona mah ka imah we cina. Terus teh Nyakeun. cina sabari mawa cau 2 siki gerajeng permen 4 siki hiji ewang. Kenapa tuh? Nya bener mah arek ka dieu. Nya mah gitu. Jadi hayang ngadengikeun pamaksudan manehna gitu naon gitu ka dieu. Tapi uang we ka dieu. Gitu ka maneh. Ira apa panggilna? Tadi dia pisan basa ka ditu jeung si Ehoy. Sepanggi di sisi sawah. Asana teh buka lah hilap deui. Ngewanya apa teh? Tos nanti tos saat hujan langsung OTW. Karunya. Aduh. Tah, geuning aya si Jabri. Kumaha deui? Nah. Waalaikumsalam. Hujan ageng aku ikut mampir heula saeutik. Heeh. Sok ka jero. Tah kitu ke ada jadi panganten mah kudu sing bersih eta tah nah. Iya karunya deng teuing aing ieu deh. RT mah da kaditu ka dieu genan maksudna pagawean naon itu ka warga mah sok perhatian aing ieu geura sok. Mun tumpak-tumpak ieu kutu Iya, mere sok ya. ampun. Sia keur di cicing kayak cicing anjir, yo aya genep mah yo. Calangap head. Dia. Sia mi sehat, kawin. Aduh, ieu sampah hungkul RT dulu. Ampun. Ya, ija maneh teh awewe kudu panguruskeun ye kawin kana si Sarkil. Meskipun cenah si Sarkil teh nyebutna nama duka erek daekeun duka moal. Tadi pangkat kan bebeja lah RT lamun kalamar bebeja. Tapi ku aing mah insyaallah dianteur. Kutu sabulan. Bade kayak lah. Ampun. Kudu kita nyendak cai bae. Ulah nyadak cai. Burak, aing beak. Tuh, menang si RT cicing. Ak balik PT ikaninya. Cicing. Kenapa? Ami pinter ke dina akad. Ayo ti kolot mah kudu jadi naon ngaranna teh jadi doa nya. Ti kolot mah. Dulu buk nangapun. Astagfirullahaladzim teuing. Kira kutu, cai mah tapi tidak taruh kutu. Ini, trok, tapi kan Iya. Sia teh atuh Jabri cing mandi komo disakedeung di kawin. Iya, eta mah ulah hiji-hiji kayak dia nggak kutu sia mah dirawu kieu ya set rawu. Tuh, aya ya deuleu tah. Calangap aya. Wah. Ya, teh di desa Danau langkai masih sarkil yuk. Ayo atuh. Enak. Heeh. Ya, saya ulang ngisin-ngisin kayaknya. Kan tanggung jawab aing ngobrol kasih Sarkil mah. Heeh, siap. Di kokolotan ke si RT, minta izin. Apa mah? Gitu. Apa-apaan biasanya? Berarti sama jadi kumahanya. Yang mau beres ya mah. Beres lah. Ngan ngisin-ngisin kayak. Iya, make sekolah kieu mana? Bayar teh ge ayeuna teh musim hujan sih. Oh, dari mah tempat dia resmi ieu minta izin. Jadi kata heeh. Meureun ke kolot mah we meureun Oke, kalau cia anu ieu mau gokeun heuh. Atuh ieu. Urang mah sebagai nganter hungkul nya teh. nganter hungkul ieu mah urang Nah, itu yuk mumpung geus sadawat kan. Nah, itu. Kenapa pamajikan make ieu ka imah meureun? Oh, bari urang di si celah. Kudu para lugu pisan eta pija jadi henteu nya euy. Iya, cek aya kumaha. Surti bingung. Gitu. Lamunnya ka dieu kumaha? Keun bae tadi. Tuh, mana tadi? Iya dah. Dia beli iya. Bingung tanya ayamnya. Naon maksudnya? Kabeneran euy aya bapak jeung anak. Jadi maksud mana saya naon? Maksud mana yang Nanti naon? nama euy jeung Pak RT ka dina teh. Mang Pak RT na kacemplung ke sawah. Beneran seueur teh. Nah, balik ka eta mah. Jadi ka dieu. Oh jadi mana sorangan ka dieu? Heeh. Terus maksud mana eta naon ka dieu jadi? Cirek mama permen mana?
biar di jalan. Cau. Ih, liur. Welah nu penting mah Suike. aya pi omongan. Suike. Bisa. Bisa pernah bisa. Geus wae temang kenya diuruskeun. Penting mah ayeuna aya omongan serius. Maksud naon? Hayang panggijeng urang. Heeh. Ka dieu ka imah urang maksud naon? Aya Maksud ka budak teh gitu. boga rasa gitu ke budak. Jadi abi teh datang teh ngalamar. Ngalamar. Aing maneh itu boga rasa gitu, rasa kajiwaan maneh. Eta nepi ka maneh ngungkapkeun ngalamar. Apa teu boga rasa gitu? Boga sih. Kumaha rasana di maneh eta? Rasa kumanya? Rasa yang tak pernah ada. Tah eta. Iya. Eta maksudnya kumaha? Rasa yang kumaha ada teh? Eueuh berarti Biasa lah yang teh. Awewe ka laki kumasih lamun resep. geus urang ngarti. Beger. Heeh. Oh my god. Ngarti maksud maneh. Iya. Si Surti teh masih kena aya lancipna gabri. Kira kudu ngalawan lancipna. Tadi mah jeung masa depan. Geus Masa depan. paling orang meureun nanya ka budakna heueuh. Heeh. Nanya ka budakna. Heeh. Tapi bisa balik nanya ka budakna maneh teh anggar aya syarat. Oh, kesehatan naon lah? Di lapangan kurang. Syaratna kieu sia. Heeh. Pae heula. Maneh sing bisa jadi pengusaha kayak gitu. Heeh. Kadua maneh sing bisa jadi kontraktor. Katilu eta awak maneh kilang tinggal tulang kitu. Darasaan mah aja mah loba duitna masuk teu deui beuteungna. Tah eta. Kalau deui beuteungna ge geus intina mah sia mah ayeuna mah nu di pikiran sia, nu di pikiran urang kitu nya ka maneh. Nya intina mah nya seolah-olah mere wawasan. Anu hayang ka anak urang. Maneh maneh kudu bener-bener kerja banting tulang. Pira kue aku banyak cewek nama. Yang budak orang yang mau hayangan, aku maneh ayeuna kikituan. Lalaki nama cungking itu mah ya awalena. Tah maneh karasa teh eta diledekna kukuh. Berarti urang kudu Gedean heula teh awal. Jadi lah intina mah maneh teh usaha sing giat gitu, kudu banting tulang, sing jadi pengusaha, ya. Sing jadi kontraktor. Tawa pae heula. Eta awak amin teu gedean heula beuteung da intina mah nu gede beuteungnya karoba dieu. Nang dahar sing loba geura. berarti urang kudu eta opat persyaratan eta. Heeh. Salah sahiji we nya. Heeh, pokona eta. Da ieu mah aya bandahan ge tangkalnya. Emang sih heueuh juga ese batak awakna kitu teh. Awakna gede gitu. Nah gitu. Sok. Siapa tuh siap? Sudah tak? Iya ya buuk, cukur, dageuleuh nempon lagi. Ibu Uki mani geus di salon ieu teh bieu. Ieu deui ka angin geus pokona. Ini sama cigak. Pokona mah kieu. Ih, gulu. Ieu maneh mah pokona jalankeun persyaratan eta baru ngalamar ka budak urang. Heh. Ya siap urang mah. Isuk ge lah enggeus. Pokona mah jalankeun heula persyaratan eta. Berarti urang tuh enak ka pae teh. Ini. Ingat banget. Ini Siap. Terus tak iya tak cukur ha, cukur tak geuleuh. Ih, maneh eta kayaan seperti kitu aya ngalamar ka budak ih urang. bau. Kana mah angke persyaratanna etanya. Heeh. Kurang dia tak. Ini aing geus teu hayang kana. Pokona mah datang ka dieu maneh beuteung Isi supaya datang ka di deui. Buuk tak angin tak bau geuleuh. Bisa datang ka di deui. heeh sok. Nah, si Ehoy, leket mana? Disamburkeun bisi keur masak karenya. Bantuan. Bisa beri ya, eta pojok pakai 7 rupa kembang. Heeh. Lah kumaha maneh. Geuleuh itas nyagap buukna. Kitu. Tunggu serang otik hujan ah. Perbekalan udah siap.
Madu ada, roti bakar banyak. Uang banyak kayaknya. Cukup pembekalan yang tidur poe. Jabling. Oi. Terus di manti masih sakil? Heeh. Oh, Urang teh nanyakeun ieu ya, ya. Oke. arep nanya ke naon? Naon tulangna euy di mana, Jer? Ya teh jelas datang-datang nanyakeun tulang keh. Salatana teh kudu jadi kontraktor. Naon teh? Kontak. Terus petron. Kontraktor. Heeh, prestor. Yang pembisnis. Heeh. Tapi kata-kata cenah kudu banting tulang. Kan aing teh otomatis bingung kan teh. Tapi tulangna di mana? Ke si Sarkil mana diizinan? Ya. Eta kudu persyaratan eta Yo goblok ai banting tulang tes ya. Ngajeng ka dieu. Gitu keh. Karena banting tulang bebas. Ya gitu. Sia teh tadi bulu geunya teh kana tembok teh ajeng-ajengan sia teh banting tulang goblok. Gitu kena eta tembok. Maksud si Sarkil mah. Aduh baju aku jadi pasar we. Gitu, banting tulang teh. Lelegedna Ih, teh bapak naon bae nya da aing da ieu geus rapih nya da arek ka Bali aing teh touring moge. Moge wae. Iya, kan tuh tinggal itu geus arek hujan tuh geus kirimis. Dia langsung ke Bali sok. Kok aing teh geus contohan dieu nya. Jadi saya teh sok kos kumaha kos bieu aing ning. Di kitu. Di abuk-abukan kan di kitu. Ente sia ngajeng. Bebetkeun tulangna. Bebetkeun deui. Pan maksud si Sarkil banting tulang teh kusabab sia mah begang. Tulang belulang dina awak teh. Jadi maksud si Sarkil mah ya udah tulang yang ada di tubuh kamu teh sok bebet-bebetkeun dibanting-bantingkeun gitu. Maksud si Sarkil mah secara tidak langsung teh. Jadi setelah sekian lama kamu memar-memar baru ku si Sarkil diizinan. Dia mana aing gacor tuh sejodoh. Aduh, gitu sok cobaan bisa henteu ku aing ya sampe meli tinggalkeun aing yang nempoh heula sia ngebanting-banting tulang seperti apa versina. Coba kos aing mah bieu kan kos Smackdown apa Smackdown. Tah kos kitu teu dinya ngajlong ka dieu. Waduh, sok bebas ieu mah aing ieu. Sok nyobaan geus bisi hujan aing teh. Ya aya cai mah tah. Ya, mana itu cai bebas. Cenah sih ya. Air perasaan gua di 5. Tuh. Air perasaan gua. Ya, kayak sih teh. Can tenang euy urang mah. Sok Arayasan Pidamelan cenah itu teh. Menuju Narangun cenah. kurang apa? Si ieu na teh kurang gitu kayak. Teh, terus di mana? Ya saya tos tugas ya. Terus tugas naon? Kontrol. Masuk ke mana? Iya, cara naon ieu? Abi teh geus kapanggih naon teh? Jawabanna. Emang beda ke mana? Oh, oke. Geus kapanggih jawabanna. Jawaban naon? Dibantuan ku si Ijah. Pas banting tulang. Iya, banting tulang teh kieu teh. Tuh, 2. Itu baik dari contohan. Jadi syarat Dikit tuh, jangka Pak. anaknya si Sarkil. Ya benar, kudu banting tulang gitu. Benernya? Heeh. Berarti tinggal kadeguan Sarkilna. Berarti keputusan berarti ayeuna mah tinggal aya di si Sarkil, heuh. Ieu naon teh? Atuh ai keamanan mah kieu. Tugas. Keamanan. Aduh. Si Sarkil kira-kira si Sarkil macam-macamnya. Iya, pikiran orang jadi jorok tes ya. Iya, pikiran orang jadi traveling. Ya ulah aja. Jadi hayalan orang Jauh jeung nu si entuy mah. lain lawanan geus intuy mah. Ieu kumaha teh ya? Teruskeun. Ih, sumpah sih teh. Jadi Ya, hanya otak kurang kotor sih ya. Coba tuh dibalikeun lah ke handap. banting tulang. Gitu. Lain kan banting tulang. Iya balikeun. Otak orang jadi apa gitu nih. Jadi kotor pikiran orang jadi traveling. Tah kitu atuh balikeun. Kesannya teh apa gitu. Gitu. Oh, geran ya. Pancek si Sarkil teh ngomong ke si Jabrik, selain jadi asuh pakai tutor, jadi pembisnis sampai sedis, eta jeung
anu katilu teh naon tadi? Banting tulang. Banting tulang. Ini berarti banting tulang mah kos. Tadi. Terus tadi dibanting-bantingkeun. Bener kan aing mah. Dari catatan sipil ge bener. Bener banting tulang. Tulang teh kitu. Program kumaha. Jadi saya ambil kalem cek HP cai. Jadi saat si Sarkil nempo, oh bener si Jabrinya kerja keras banting tulang. Lah masih umpan kita sia tadi kawinkeun. Oh nya. Gitu. Deui batik. Sok udah mana naon ieu? Enggak, teteh Tidak. hujanan. Pedang tadi mah. Hah? Nyeri. Da emang kudu kitu sia. Kudu aya pengorbanan ka bae atau Jabrik teh. Teh. Ai kira ai bener-bener serius mah si Sarkil ge mari nempona anu serius. Nya, Ai bener-bener banting Kata tulang aduh, mah. aing mesti aing jadi pikiran aing kotor diusapan Banting tulang. cari di mana? Di dia. Oh, Anu kamari mah gayana gaya bebas. Nya. Banting tulang. Paling kamari geus maneh teh geus bere wejangan ku RT kamari. Ami rada pinter kan geus dibere kamari. Nya. Geus dibere di imah. pikiran aing jadi terapelin. Gejolak jiwa muda aing bergejolak. Jiwa perawan aing teh rada bergejolak kieu mah. Contohkeun. Bisi kadeuleun ku anak nasi Sarkil kabitaeun geura. Sumputkeun sia. Kaliweura mamawan kitu. Ai nyebutna si Sarkil ka dieu. Teuing kurang ngecan Tinggal papanggil. nungguan si Sarkil. Sakurang geuning dikadiekeun mah kurang pantes nya. Duh, sakurang jantan. Nah, jadi Dia mah tinggal nungguan si Sarkil nya. Iya maksud aing, si Sarkil emang kita ka dieu. Ente sih sugan we ya anu ngalewat gitu. sok contohkeun deui sugan bae. Siga kumaha maksud aing mah. Ada. Nah, gitu. Berarti Terus. kemah kudu seung telitinya. Sia kurang ngagebut lah kurangnya teh aing mah. Kurang. Kurang eta mah dina bujur heula nya. Ngaran banting tulang kumaha gitu. Nah, nyeri aing mah. Kumaha. Geuning males cenah hayang kawin. Ya, RT ngagak segala cara maneh ge anu hayang kumaha gitu. Kurang lain gitu. Ya, jadi uing Eta saha? Tah, kabeneran. jadi kumahanya caritana teh kieu si kumaha jadi si Roman teh kamari teh datang ka RT nyebutkeunana teh hayang Kawin sia. kieu Jadi kawin teh. jadi kawin tenang Siang ke aing kasih Danielnya berarti kudu pugu mundingna heula. Pesen pizza kek. Bisa jadi sia holiday ka mana ya? Ka Brazil. Belajar. Kapan si Sarkil geus dulu sia. urusan si Sarkil tenang Banting tulang. Berarti ya jadinya si ieu kawinnya. Tinggal ngopi nang ke penting. Ngopi ya. Holiday ka mana? Kumaha? Apaan geus nepo bieu banting tulang? Jadi kawin berarti. banting tulang eta Katanya persyaratanna kitu kudu banting tulang. Maksud aing mah Jabrik lain kitu. Oh, jadi tapi tetep aing kawin mah tetep dikawin teh gitu. Berarti kurang gedenya bieu mah. Kurang jangkung. Masalah kawin. Kurang ngabebeut. Lain. kurang ngagolong Lain. Ngagorongna kurang. Lain. Urang mah teu bisa non Atau canda. nangtukeun. Ieu nu nangtukeun anak. Berarti dijeduk-jedukkeun deui lah kurang. kurang bodas Lain. Deh kena. Urang kan mere perjanjian kamarinya. Heeh. Kita jadi pembisnis, usaha. Benar eta kitu. Bawa duit, beuteung buci truk. Henteu teh nyebut buci truk. Buci truk jadi Kerja kerasnya cek siapa Kerja keras unggul. Kerja keras. Heeh. kan aing nu galede beuteungna biasa sok loba duitna. Sok kerja keras banting tulang maneh teh. Tuh, real banting tulang berarti siang guys tugas siang mah banting tulang terus Aing lain banting tulang kitu, iya. tapi kawin mah tetap kawin jadi. Ieu nu nangtukeun. Ieu geus ningali kalakuanna. Jadi daekeun. Dengekeun heula. Kawin. Maksud aing teh banting tulang teh sing kerja keras. Oh, tunggu berarti siapa? Kerja keras orang. Lain-lain masalah ngabanting-banting awal. Anjing banting tulang. banting tulang Benernya teh. iya Saya bingung si Sarkil mah, pala pikirna teh. Ieu nu balanya teh deui. petugas pas ningali dina Teh ieu gunakeun tah senjata tuh. ya dina surat Jeung maneh di manuk kieu deui ieu naonan ieu. jadi mawas ka ieu teh ngerasa teh jantan Seperti
kamitaan. Ngerasa jantan. Ya ngerasa kira naon kieu. Ih, ngerasa Gila anjir. jantan, geura ijah Diem. gitu. Ih. Ya. Jadi kumaha? Sakira anak sia kan. Heula iya mending diapan. Usapan ku sia. Iya. Iya dengekeun. Heeh. Yang bakal aing ke Bali. Selaku pimpinan masyarakat kudu ngerti. Kudu ngerti atuh saudara. Tah, eta soal eta mah paling dina catatan buku Mang, Rusdi. tes di mana? Gitunya. Jadi eta teh banting tulang teh bener kitu Oh, emang lah. Pak? Banting tulang teh eta teh kitu gulung. Bret. Iya, eta mah geus leuwih pengalaman. Aya motor Tukang lebatang. Gitu. Iya, teh. Diuk RT. Di RT kurang paham ya. Anjing nyeri goblok kehet, nyeri. Aduh. banting tulang. Dengekeun teh. PRT mah saruana ih jeung Iya, neng mah kakarek di kamari ya. Catatan buku Rusdi di desa tinggal. Pola pikir hese. Ese. Zaman jadul. Orang modern teh. Banting tulang teh kayak gitu, ngajeleng, juralit, gorolong-gorong. Bisi kurang kerasnya tinggal gogorolongan deh. Geus aing mana sianya jabrik. Sia. Ye, Daniel kehet eta naon? Sia ayeuna. Kasih Daniel puguhkeun munding nu kamari. Heeh, ke aing balik ti Bali langsung ke aing ngarias dia Geus da aya namanya. kawin jadi kan? Jadi Ngomong kawin jeung jadi. ngomong jeung si Ijah, Heeh. si Jabrik jeung RT sarua deglugna heuh. Jadi urang mah kieu teh kudu pikir ka budakna. Saya pikir kampung. Dengekeun urang teh. Jadi kumaha? Heeh. Heeh, sok. Berarti ieu Ayeuna bagian RT lain. ngadengekeun. Berarti RT ieu kabaseh rek tina sosial. Ya, Geura. ya geran dipintar Minum yang gula bola. RT, minum gula. Lain nami pikiran sehat gitu maksudnya. Cager Nah, teh. ayeuna mah berarti ya. Cager teh. Dengekeun Ayo heula perasaan ulang ngomong delima. teh. Eta teh. Ieu peribahasa banting tulang. Heeh. Jadi cokolot baheula mah heuh, Heeh. usaha kerja keras, bisnis begitu ieu. Terus eta ngarti teu. Oh, Banting tulang. Ieu dengekeun RT geus sehat ieu. ya, jadi kieu. RT geus sehat Wah, kan dengekeun. tak igulu. RT geus sehat dengekeun usia. RT Ya. geus sehat. Untung RT. Ya, RT mah jadi kieu. Dati heula teh pas begitu ya teh ada orang tuluy gede. Udah sehat Teu apal kolot baheula nya. Tuluy modern. Oh, udah nama akhir zaman modern. Zaman modern. Gitu, istilah Coba banting terang tulang berapa? berapa? Berapa ai banting tulang teh gitu. Ayeuna mah kieu. Kasih Daniel. Bari munding. Bukan. Persyaratan madang geus. Gitu ya orang menyampaikan. Tah ayeuna mah keputusan mah berarti eta mah titah banting tulang, orang kudu banting tulang. Persyaratan teh banting tulang. Ayeuna mah tinggal ge pikolot teunana we jeung budakna tah kumaha ceroman tan hideung kitu. Sarua keneh ieu can sehat sih. Nya. Berarti kayaknya bate. Ya udah aku Aku bener. sehat di RT. Mana ke Bali ayo Si Sarkil mah aing kena boga hutang. Si aing ge. Ya. Ayo teh. Ya. Geus dengekeun. Wal balik. Dengekeun kumaha Anjing, heuh. coba goblok sih teh. Liur. Nu tadi kejantanan. Ah, dia Dengekeun. Surbi daek teh kan kieu. Kayak belum sapi. Belum sapi. Belum sapi, Belum siap. sapi. Daek. Dingikeun heula atuh ih. Udah panggil. Ya. RT kudu cicing ulah ka ieu. Ya, RT mah darurat. lamun aing sebagai Sedang awal normal pas jabrik kieu, jelema ganteng kieu nya. Wah, aing. Ah, orang ge RT mah jadi kumaha jadi ngerasa nama jantan bener. Ini mah belum aing hayang. Geus aya nama kieu mana saksi RT. Ah, Saksi RT teh kamari bedah mana jeung si Jabri ka Ieu ngomong meni anak teu. Kamari jeung mana RT? bapana ya. Dengekeun geura. Bapana si Naya mah kitu. Sableng cing. Kemarin teh ya. Dahek teu kanu kieu. Geus surti ke head ceting kawin babari ieu. Sabuat mumpung. Mani babari kana ka kawin dah. Unya. Kawin nikah akad. Dareng Boga itu anak, geura. hidup makmur. Kawin munding. Nya. Tah, nu kieu mah kudu geus sing kieu. Tah. Udah merah lo baku tuan si kehead mah. Daek teh kanu kieu.
Tadi nu peda nempok gulingan gitu. Gulingan gitu daek teu. Dari tak apa lenganana banting tulang teh. Rusak. Tuh kan budak nambungan. Geblek pikir. Geus aya nama saya gue RT mah nya. Uruskeun si ieu heuh. Uruskeun da geus pugu budak urang nambungan nya. Eta mah ku RT mah erek. Pakai koma. Tuh. Erek kan dombakeun, erek kamunding anu kamari ditawarkeun ka mani nya. Si Daniel. Heeh si Daniel, kamunding si Daniel keun juk. Si ieu. Heeh. Kawin atuh teh. Nyerahkeun we. Budak urang lagi embungin. Aduh, aing gagal Aduh, atuh jadi warga aing ieu kumaha? Tanggung jawab. Aing mah nyerahkeun jah ka maneh. Aing mah tanggung jawab geus. Seg papatahan ke maneh nya. Heeh. Sing tanggung jawab we pokona. Loba keneh tugas heula nu lain ge hayang kawin. Bisa kagegeloan. Keun wae eta mah seg Geus papatahan. keun we balik yuk. Yo, Man balik man. Man. Bye. ieu mah. Duh, teuing seg. Lagi kagok Tanggung jawab mana sama teh? Teh, hei, teh. Nya atau daging munding geus dipotong. Gedeng. Si Sarkil mau diajakan. Dia Cetok kitu kalau dia dah. naon deui? Di kan neuleuh ke Sarkil. Pan ku sabab anak si Sarkil embungan heuh. Heeh. Ditolak. Heeh. Jabri daripada ya budak gelo. Kumaha mun tetep juga dibeli uang. No. Leuwih halus. Ya gitu. Nanti nan. Sarwa Iran penting Iran. Ya, penting mah kawin. Mana Mana beranak, anak pianak gitu nya. Heeh. Nu penting mah ya, nu penting mah ieu nama kieu ada orang RT. Berarti kudu tanggung jawab. Kudu tanggung jawab daripada gelo. Lamun aya gelo bari anggar ngubaran anu tanggung jawab deui. Si Daniel bagian mending anu bule. Ieu. Ya. Mitoha urang boga parawan di sisi sawah. Unggal burit jeung isuk-isuk Ya. di Taraban. Nu aku bule. Lengoh keneh. Anu aing ge si Jessica embe aya. Tah, Nya. si Jessica Si Jessica embe aing ge head. Nu bule nu bae geda embung aing ih. Daripada gelo ke ditolak si Surti. keun wae yuk ya. Ya. Isuk we ka imah deui. Penting kanang be aing. Ya kayak wae bisa diakeun sasaja naon jeung obat nyamuk. Dambung. Ari teh digulung reungit ker sia. Ambil be aing boga anak. Hujan, balik. Daek langsung ke Bali. Si Jessica ngaranna ge be aing mah Jessica. Si Aisyah geda embung aing. Si Jessica di kanang embe itu. Ka aing meuli obat nyamuk kan. Ya. Ya. Aing ke Bali heula. Ya. Si Jessica. Si Jessica ek nu bule ek nu bae nu bodas ge. Dia aing mah. Kawin teh jadi di. Aing teh. Aduh, hidup ijah. Hidup ete.